Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina deungeut ayeuna urang baris diajar ngeunaan sajak Sunda. Naon ari sajak Sunda teh? Yuk urang bahas sasarengan. Naon ari sajak Sunda teh? Sajak mangrupa salah sahiji wangun sastra anu anyar asup. Salah sahiji wadah puisi atau wangunan anu teu pati kauger patokan wangunan. Kulantaran kitu dina mangsa awal gelarna sok disebat sajak bebas. Numutkeun Taufik Faturrahman yen ngindekeun gelarna sajak Sunda disabudeureun nyaeta tahun 1850-an. Numutkeun Kis WS tahun 1846 geus aya nulis wangunan sajak. Sajak samemehna dibukukeun sok dimuat heula dina sawatara media massa. Di antarana Sifat Tahunan, Media Warga, Majalah Sunda, Majalah Kujang, Majalah Kiwari, Hanjuang, Mangle jeung rea-rea deui. Aya sababaraha hiji kumpulan sajak munggaran anu diterbitkeun Lalaki Tegal Pati karangan Sayudi 1863, Ombak Laut Kidul karangan Rahmat M. Saskarana tahun 1866, Jente Arkidam jeung rea-rea deui. Aya sababaraha unsur-unsur dina sajak. Kahiji aya tema, kadua aya nada, katilu aya rasa, jeung kaopat aya amanat. Tema nyaeta pokok, ide pokok tina puisi. Nu kadua nyaeta nada. Nada nyaeta sikep pangarang dina ieu sajak. Katilu aya rasa. Rasa mangrupa rasa anu dirasakeun ku urang salaku anu ngadangukeun ieu sajak, rasana sapertos kumaha. Aya oge nu disebat amanat. Amanat nyaeta pesan anu baris didugikeun ku pangarang. Ayeuna tengetan sajak ieu dihandap. Judulna nyaeta Bulan. Bulan tetep ka langit, bulan keur imut, bentang baranang di langit, lenglang, ngicipan semunu anteng, nyieunkeun rasa kamelang. Di langit bulan keur imut, cahayana herang ngemprai, kalangkang nembongan ngelemeng hideung. Duh bulan, ieu abdi nuju bingung. Upami ditinggal dina contoh sajak di luhur, dina sabajak teh aya nu disebat guru lagu jeung guru wilangan. Dina pada kahiji atanapi bait kahiji aya 10U, 8I, 2A, 8E jeung 8A. Dina pada kadua aya 8U, 8A, 11E, 3A jeung 8U. Di dieu aya 2 pada. Dina pada kahiji aya 5 pada lisan. Dina pada kadua sami aya 5 pada lisan oge. Ayeuna urang neuleuman eusi sajak anu parantos tadi dibaca ku urang. Upami ditinggal tina temana sajak di luhur teh ngeunaan kaendahan alam ti peuting. Nadana awor, bingung antara bungah jeung sedih. Katilu aya rasa, milu ancruk kana rasa bingung nu kaunggel dina eta sajak.
amanat namanya eta urang kudu syukur karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Upami urang dicaritakeun tina eusi dina sajak luhur di luhur teh nyaritakeun hiji jalma dina kaendahan peuting neuteuk bulan keur meujeuhna moncorong sok sanajan bulan teh endah katempona tapi keur eta jalma mah teu kitu sabab manehna keur dipupruk ku kabingung nu nguntit dina dirina. Mung sakitu pangajaran basa Sunda ti Ibu. Mudah-mudahan naon anu dijelaskeun kahartos ku hideuk tepang deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.